numantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah ulah sokok teuing ka awak urang ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun ulah hook urang penting asana aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak emang usaha si awak eta ayo nusaha si awak nu Allah ayo hirup nusaha nu Allah pada tu teu laksanakeun perintah Allah kesel tak nafsu datang perintah perang ulah awak nu Allah awak aing nu Allah hirup aing nu Allah paeh nu Allah aing deuk laksanakeun perintah Allah kitu bae suleh sese berangkat pada minggu ke mana dia ngaji kita kuda ku Allah kita ku saya ngaji ku Allah awak ku Allah dititah ku Allah ayo kita tuh kurang bensin nanti duit itu aing ka Allah sak pamajikanna sial teh pamajikan blon auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qul innani hadani صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Allahu a'lamu bimaradikul mutasira Muhammadin ning satuhuna ingsun hadani kunudukeun ingsun Rabbi sapa pangeran ingsun ila siratim mustaqim maring agama kang ajeg yubadalu min malilan dan gawe badal saking panggonan siratim mustaqim apa dina lapadinan kiamat tegese agama kang ajeng mustaqim tegese kang ajeng millata Ibrahim hanif tegese agama kang jeung Nabi Ibrahim hanifan ale condong atawa ajeng kana wa makana minal musyrikin lan orangna ya Ibrahim iku tetep saking wong kang ngakutukeun kabeh Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Allah alamin wa maulahu alamu bimaradikul mujassira Muhammadun nasolatin satuhuna solatin sunwa nusuki lan ibadah insun ibadat itu tegese ibadah insun min hajin wa gairi saking hajilan liane haji wa mahyaya lan urip ingsun hayati tegese urip ingsun wa mamati lan mati ingsun mauti tegese mauti ingsun lillah ikut tetep ka Allah rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin Allah alam bimuradi orangana kang nyekutuni iku maujud ka di Allah fi zalika ing dalem mangkono salati wa nusuki wa bidzalika lan kalawan mangkono ayat tauhid tegese nauhidkeun umirtu den perintah ingsun wa ana dan utawi ingsun awalul muslimin iku awale wong kang muslim kabeh iku awale wong kang pasrah kabeh min hadzihil ummah saking ikilah iki umat setelah umat kafir Quraisy saat eta khususna pabrencai Syiah wa kanu Syiah berkelompok-kelompok berpetak-petak sekte-sekte berkuak-kuak bergolongan-golongan lantaran kabeh ngabogaan keyakinan masing-masing. Si Kristen Isa ibnullah, cek Yahudi Uzair ibnullah,
kabeh ngabogaan keyakinan. Masya Allah. Aya deui boga keyakinan Maryam banatullah, bintullah, anak awewe Allah. Eta keyakinan kos kitu jasa. Bahkan Kangjeng Nabi Isa dipangerankeun teh ieu hasil musyawarah pengangkatan ketuhanan kepada Kangjeng Nabi Isa. Ambo diangkat pangeran ku jelema. Kira-kira Kristen mah eta. Baberenca. Di jero Kristen ge sarua bae wah berkelompok-kelompok, di jero agama Yahudi ge kitu kede, di jero agama-agama kafir nu lain ge sarua. Mun urang deuleu induk di jerona aya panta-panta. Budak kitu keneh sarua bae. Konghucu sarua alirana lain. Nu jelas Yahudi 70 hiji, Kristen 72. Urang sebagai umat muslimin 73 bakal kulluhum finnar, kabeh asup neraka ingan hiji doang illa wahida. Nu mana eta? Anu ma ana alaihi wa ashab. Nu sesuai jeung aturan Al-Qur'an jeung hadis. Ialah ahli sunnah wal jamaah. Kulantaran di kafir teh atuh aya kelompok-kelompok Yahudi boga kelompok, Nasrani boga kelompok, jeung di aliran-aliran nu lain ge sarua pada boga kelompok, maka Gusti Allah ngajelaskeun ka Kangjeng Nabi Muhammad supaya jelas agama nu bener teh anu bener-bener diridhoan ku Gusti Allah. Bejakeun Muhammad, qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Bejakeun Muhammad ku anjeun ka kafir-kafir Quraisy khususna umum maka seluruh kafir di dunia ini. Sanyana kaula mahadani rabbi nuduhkeun ka kaula rabbi pangeran kaula nungtun ka kaula pangeran kaula ngabejaan pangeran kaula ka kaula kula mah dibejaan ku pangeran ila siratim mustaqim kana jalan anu lurus diam di dianan kiamat yakni jalan anu lurus. Nu mana? Millata Ibrahim hanifa. Tegese agama anu dicekal ku Kangjeng Nabi Ibrahim nu lurus, anu mangeranana hiji, kanu khalaqas samawati wal Allah. Lempeng geus tah. Lamun Yahudi mangeranana lain ka Allah, nabi na ka Uzair. Bejakeun Muhammad. Besi Nasrani mangeranna lain ka Allah, endahan ka Isa ka Maryam Tritunggal. Bejakeun Muhammad. Agama nu bener mah ieu agama nu kaula dituntun ku Allah, agama Islam nu mangeranana ka Allah, nu baheula pernah dikembang biakeun ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis. Kurang namun ke Palestina, ke Aqsa, turun ke handap, aya makom Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Kurang lamun di jalan, kepanggih jeung makom Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Tuh Hebron. Jadi urang mun ka Aqsa teh belah di tukang Nabi Ibrahim. Di dia adalah Bethlehem, kelahiran Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Jadi baitulah min Bethlehem, tak eta teh pangeran baheula lahir di dinya. Dilahirkeun ku ibu pangeran. Jadi nya tak kelahiran Tuhan. Otak datang ka dinya, otak pinter tinggal pinter. Pinter tinggal pinter kabalinger batu kos kitu bae aneh asa pangeran dilahirkeun di dinya. Aju memeh lahir eta pangeran saha? Loba meureun pangeran memeh Kangjeng Nabi Isa saha? Tah, ieu kabalinger mah kos kitu bah.
Bejakeun Muhammad bahwa agama nu lurus mah ieu agama nu kaula dituntun ku Gusti Allah dituduhkeun dia ne agama perang heula ku Kangjeng Nabi Ibrahim dikembangkeun pertama. Nah hartina Kangjeng Nabi Ibrahim kan mulai dakwah. Anu baheula mah biasa dakwah teh sakaliwak can lobak kan jelema Kangjeng Nabi Adam kakara ka anak-anakna doang. Geus mulai Qabil, geus mulai diganggu ku setan. Jelema kakara kaya sabaraha ka hitung ku jari geus mulai setan mapan tadi. Ka Qabil. Terus Kangjeng Nabi Idris saeutik keneh jelema. Tah mulai jelema rada loba di zaman Kangjeng Nabi Ibrahim alaihis wa ma kana minal musyrikin. Cinta aya Kangjeng Nabi Ibrahim minal musyrikin. Kagolongkeun anu musyrik lain. Ege azar bapa. Hiji, kedua. Kul. Bejakeun ku anjeun Muhammad inna sholati sayyana salat kaula. Wa nusuki jeung ibadah-ibadah kaula haji umrah dan lain sebagainya. Wa mahyaya jeung hirup kaula. Wa mamati jeung maut kaula. Lillahi rabbil alamin. Eta terfokus ka Gusti Allah lantaran nu Allah rabbil alamin. Jadi maksudnya salat teh ulah kasih sika gigir ka Allah. Nu nitahna Allah, nu rek ngaganjarna Allah, kunaon hayang kalem ka tatangga atuh. Pan bloon eta jelema. Nu nitah salat Allah, nu rek ngaganjarna Allah, nu rek nalesna Allah, kunaon haju urang hayang kalem ka atasan. Ku atasan, ku bawahan, ku tatangga dan lain sebagainya. Cak Allah, aing nu nitah aing nu ngaganjar hayang kalemna lain ka aing ka ditu bloon teh budak. Anak dilempengkeun inna sholati sanyana salat kaula lillah fokuskeun Allah. Keur ngaji mah oh iya geus ka Allah geus lah mantep lah. Ka Allah geus lah, ka Allah mulai geus ka Allah. Allah. Praktek bae di imah. Allahu akbar. Aing nu mantap gegerannya salat abeh kadeuleuan. Ku tatangga aing pan aing mah ustad. Ustad belum tah ustad tah. Jadi yang kadeuleuna lain gua Allah ku tatangga. Abeh di Pajarbu tama ustad hebat biasa salatna. Diheula bae nyana mah beuh pohara. Lah ceuk aing abeh kos abeh ulah kos kitu mah atuh aing moal salat-salat belum teh coba. Moal ka masjid lah aing mah lah cenah teh sebab aing boga pikiran kos kitu. Pertama teu bagus, nu kadua ge teu bagus. Kumaha atuh geus bae salat mah konsisten nganu di deuleuna Allah. Inna sholati sa'nyana sholat kaula lillah wa mahyaya wa nusuki jeung ibadah kaula khususnya ibadah haji ibadah umroh jeung ibadah nu lainna ge ieu lillah ka Allah keun ka Allah keun hiji tauhidkeun ka Allah ikhlaskeun ka Gusti Allah. Oh aing mah ieu hirup kunaon babaturan geus umroh kabeh tinggal aing encan isin rasana aing mah umrohna moal beres neraka tah umroh tinggalin aing ku babaturan kabeh geus alal umroh geus sararaji tinggal aing doang aing aing mah dipaksakeun ka jeung kumaha aing mah ku isin we ku babaturan geus umroh kabeh aing encan nu nitah umroh babaturan apa Allah sih atuh Allah nama pan atuh sia ka babaturan atuh ngan eta kan babaturan ngaranna ge lain nu nitah umroh saha atuh Allah aja yang kaluna kusa ya bagi dua siapa kumaha tah eta teu beres tah kos kitu teh ulah tah hiji be Allah nu di deuleuh inna sholati wa nusuki Allah wa mahyaya hirup abdi teh lillah milik Allah deg di ka Allah ngomong mah bisa ya hirup abdi paeh abdi deg di ka Allah keun kajen kumaha sebab nu Allah pokoknya abdi mah rela paeh hirup di jalan Allah. Oh, kok mau tukang pidato di luhur panggung mantap jasa eta bos. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah. Balik tadi amplopan lillah. Hai lillah sia kawana eta. Yes, eta lillah. Anu ngahirupan urang saha Allah, nu ngamaehan urang saha Allah.
aya salian Allah nu bisa ngahirupan urang aya salian Allah nu bisa mehan urang pae hirup langsa nang Allah rela lamun ku Allah dititah perang rela mun ku Allah dihirupan waktu perang rela mun ku Allah dipaehan waktu perang rela lantaran hirupna na Allah paehna nu Allah perang titah ku Allah di panggung apa hara pare panggung mulai guys kita perang sialah aing ngatur nyahoan ele aing lompat aduh boro-boro kita perang ngariung 20-an ngariung ya liwat ke kuburan kiaina borangan dak sia di sisi saya di sisi aing di tengah kiai parah teh kiai borangan kiai alas ulah nu lompatnya nggak sih ulah nu lompat sia deh tenang ulah sieun jadi nama geus pahieu barang hirup ulah geus teh lihat ka kuburan babacaan we teh kiai gusak bural kiai nu lompat heula cak satria panjana nu pidato cenah sakira ulah lompat cara lompat heula mendatangkan itu panjana sorangan goblok sia lain tutur ke aing sia jadi santri serba salah ini borangan mah kos gitu pernah terjadi kiai borangan zarah teh Pak zarah di masjid ngampar can salat isya jam 12 hiji kiai kan salat tengah masjid ngeunaheun kan loba santri loba jamaah aman cekna aing salat sholli fardhu isya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin lantaran santri ngadenge kiai salat mundur hiji-hiji kan isin kan santri kala luar kan menang sarakaat tinggal setengah deui kiai sial aing nu mantak di tengah geus sia kunaon kala luar kiai bingung kiai mudah-mudahan we datang ka anggeus mah ulah kabehan keluar caknya mah menang 2 rakaat tinggal saparapat deui kala luar ka BJ atuh aing ditinggalkeun sieun caknya deui katilu rakaat santri kala luar kabeh can anggeus salat oi cakela urang kala luar teu anggeus datang ka tahiyat blodak kiai eta borangan gos gitu boro-boro mimpin perang mimpin jarah ge salat borangan urang mah nyaho ye kuari hirup nang Allah aya nu bisa ngahirupan salian Allah paeh wa Allah aya nu bisa maehan salian Allah jadi berarti hirup jeung paeh dosa nu Allah rela teh mun kuari perang paeh nang Allah hirup paeh nang Allah perang titah ku Allah siap dari panggung praktekna coba kiai sama perang siap tante kayak lah maksudnya kayak yayasan kan can anggeus sih kakarak salantai kedua lantai deh mana apaan sapan kreditan can bareres ya mun bisa mau ulah perang lah mun bisa ulah orang aman-aman bae lain agama orang kan geus diacak-acak ye ku Yahudi ku Nasrani lamun teu perang kan teu luhur kumaha lamun diperangkeun lah geus urang jadi ibadah tentrem keneh ngaji talalentrem keneh adapun tama masing-masing bae ka ditu naon henteu urang robah bae coba ieu karakter bangsa kembalikeun ka aslina lantaran aslina mah bangsa Indonesia teh kan mulus sangat islami lantaran ku ari teh geus dijajah ku Amerika jadi ku ari ka Amerika mantak naon urang kembalikeun deui carana kumaha ya urang perangkeun di pae hirup nang Allah ieu wakai wakal lah ya tuh satungtung bisa ngaji kene bisa sholat kene tentrem ngariung atuh geus naon deui masing-masing bae sih engke ka dituna anak incu urang ieu kumaha ulah kamikiran anak incu urang bae lanan emang teu rela ieu kiai lamun kitu urang perang ieu demi keagungan agama Allah ulah ngomong kos kitu lanan sia mah nyeri ka hate aing ngomong kos kitu seukeut sia mah ngomong geus bae lah tuh masing-masing bae sih teu akur tah teu nyambung tah jeung kiai eta mah teu nyambung urang ka kiai hiji deui kiai
kumaha kira-kira orang lamun perang bayi emang kunaon ieu karakter bangsa geus siap ulah ka karak berang penting lamun perang bejaan Mang Haji geus teu kuat jasa ieu mah yang perang jasa emang kunaon itu hutang budek kiai aja belon ieu kiai sugan teh kiai bener gitu eta teh kiai hutang malulu aing lah mending perang paeh-paeh geus lah embung pusing burungnya mah ya bahkan keur carita ja perang mah teu bisa dihayu-hayu teu bisa diembung-embung jadi Irak ya atuh meureunanan hate hayangeun perang teh teu embungeun kumaha perakna bae di Syria ge teh hayangeun teu embungeun di Mesir teh hayangeun teu embungeun tapi kan situasi meureunanan nah anu ngadukung kana perang teh lantaran aya kepentingan politik lah ekonomi lah budaya lah agama lah terjadilah ketidaksinkronan tersebut ya perang jadi urang diatuh teh nyaho Allahu alam kumaha kahareupna atuh warisan aja diembung-embung ge aya wae perang bae dihayang-hayang diulah pan henteu bae tamaja Allah nu ngatur ieu mah urang keur carita doang kabeh ge Allah nu ngatur awak urang ge ieu teh kos urang nu ngatur Allah nu ngatur sing hade berangkat ti imah ka dieu kemudian urang diuk di dieu asanang urang mun masih kene asanang urang eta tauhidna can gede kos kitu encan hebat atuh oh Allah nu ngatur aing udang subuh tas subuh mandi tas mandi ngawuduk kajeun aing mah teu puasa ge pokona yang penting ngaji bae jeung gedean ngaji ganjaran jeung puasa mah emang dalil nu tembung puasa mah kos kitu bogaan dalil sarua nya lagi daripada cekna teu puasa aja teu ngaji atuh mendingan urang cekna tuh bela diri nya lagi sarua ayo geus kumaha sia bae atuh tah eta teh lain nang urang nang Allah teh kanyahoan menang Allah nu diperjuangkeun ku urang kandas ketika urang gering urang muriang urang berusaha ka dokter urang tak berusaha ke dokter ngaranna ikhtiar terus ke dokter makin hari makin tambah makin hari makin kritis makin hari diperjuangkan supaya ia sehat pulih kembali kahayang Allah lain perjuangkan kusya tandas ya cak Allah paeh kajen gugu mah ge oh berarti ikhtiar teh aya di kalangan urang anu dhaif di kalangan urang nu bersyariat enggak masalah ngan mun urang kos kitu bae teu daek ngageser malah ngeunah ibadah nu bantak peting salat peting tahajud peting maca Quran maca salat ngeunah kageser perasaannya lain rasaan sorangan anu salat teh lain asa dibabawa kusaha ku kuntilanak siapa memang kadinya bae atuh ku Allah asa digerakkeun ku Allah geus nang Allah ngeunaheun Allahu akbar Allahu akbar ngeunaheun lamun urang nu boga perasaan urang nu salat capek geureun salat sunat tahajud di rakaatain Allah sejaga ulah salat tahajud 2 rakaat musafir bar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah subhanallah Sami Allah menang 2 rakaat ge capek capek lah sebab dah asa urang mah sakumaha urang sih tanaga urang sakumaha kakuatan urang sakumaha capek urang lamun ngadenge Tuan Syekh Abdul Qadir Imam Abu Hasan Asyadzili Imam Izzuddin salat teh 100 rakaat saeutik kok bisa kos kitu urang mah 2 rakaat bae ku capek-capek teh atuh perasaan lain nyana mah geus asa ku Allah bae jana mah ngan saukur pas lang layangan dipaenkeun tah kudu mentang naset ka dieu set ka ditu tunggu sia kenyang kaluhur kasisikeun oh pegat lalayangan pegat ai lalayangan pegat urang mah pegat mah
paenkeun ku Allah tajud asa ku Allah Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar deui Allahu akbar geus cuma 4 diuk reup PS udang jam 7 subuh ka mana subuh lagi subuh tahajud bangunan 20 rakaat subuh ya Allah keur carita Allah apa mantep di jero hati inna sholati sanyana salat kaula lillah lantaran nunita salat nurek ngaganjar kana salat Allah kalokeun wa nusuki ibadah hajina umrohna ka Allah keun lillahi rabbil alamin nunita haji jeung umroh Allah nu ngalaksanakeun mere tanagana ge Allah mere biayana ge meunang Allah dikallahkeun wa mahyaya hirup urang nu bisa nyeun hirup iwati Allah maka hirup urang teh dikallahkeun janu Allah relakeun hirup teh kallahkeun nu mantak lamun urang geus dikallahkeun hirup datanglah bulan Ramadan eta bulan Rajab sunah puasa misal puasa orang lapar ja lapar ge dititah ku Allah jahil lain dititah ku Allah mah aing mah henteu teu puasa lantaran dititah ku Allah kajeun lapar ge tah urang teh kuari hirup aing ieu nu Allah kuari dititah ku Allah laparna ge nang Allah aing ridho dibere beuteung lapar sebab dititah ku Allah ketika datang ke jam 10 saya kuat cekini lah cek kiai ge sakuat mah sakuat cek kiai ge ngeunaan sama kiai ngeunaan sama guys jam 10 Allahumma laka sumtu amantu ana gitu lak daret ngarokok beres eta teh sarua jeung teu ridho dititah lapar ku Allah sarua gitu kan sok gerage bayangkeun sarua jeung lantaran nyana embung lapar watak beuteung teh lapar sarua jeung abdi Gusti teu ridho kana parentah puasa Gusti lantaran karasa lapar abdi teu ridho di laparan beuteung abdi sebab beuteung abdi kukurubukan dina kukurubukan beuteung abdi teu ridho sarua jeung nentang ka Gusti Allah tah sarua jeung kitu tah lamun dibayangkeun kurang ieu tah wa mahyaya hirup urang teh nu Allah ketika nu Allah pasrahkeun sadaya-daya ka Gusti Allah tah urang teh lamun ditaliti ku ahli thariqah mah beuh jasa urang selalu demo ka Gusti Allah demo urang teh teu ridho panari dina berthariqah mah tasawuf kudu ridho bae ridho teh artina sesuai jeung perintah Allah nu wajib nu sunnah sesuaikan jeung perintah Allah urang ulah aya nentang ka Gusti Allah lapar setik ya Allah ya Rabbi abdi dititah puasa ku Gusti dilaparan ge ku Gusti abdi ridho parentah Gusti pas ka beuteung abdi lapar ridho abdi Allah mau ningat oh nang aing pan sia dilaparan teh ku aing sia ridho kana parentah sunah aing luar biasa angkat derajatna naik sia ka luhur kek aing diragakeun deui ge mun hayang luhur teh teliti kurang setik teliti ibadah teh tadi teliti setik kurang loba teu ridho udang penting dua aduh tunduh aduh saha nu teh tunduh atuh jam 2 ngajak KPG tunduh jam memena kan nonton TV heula kan tunduh Gusti abdi moal kuat salat tahajud tunduh abdi rek SD bae Gusti atuh teu kudu ngomong sia teh naon udang sia Gusti Allah ku aing diudangkeun geus teh aing deuk neuleuh karidoan sia datang ka mana tuh SD atuh geus sakitu kitu da bae geus moal ditaekeun ku aing pangkat sia ketika urang tunduh terus kacai wudu kandi wudu salat Allah tunduk Gusti abdi aya di parentah Gusti salat tahajud ku Gusti abdi dihudangkeun ge saha nu bisa ngahudangkeun jauh emang urang hudang lain ku Allah dihudangkeun ku Allah
ulah bajar nang urang begitu orang hudang jumbo kurang aing biasa hudang cak Allah bolon teu budak ugurang aing hudang sorangan di mana hudang sorangan ke paeh sorangan sia hudang sorangan nang Allah menang sa malaikat hafazoh kan aya malaikat hafazoh kiri kanan berang 2 penting 2 atau aya 10 di dia hiji di mana di mata 2 gitu takan diceli 2 di irung disungut kan di malaikat hafazoh mun malaikat eta emang kumaha kitu urang hees mun malaikat eta aya sireum asup ka celi urang hees mun malaikat eta asup ka irung je komo tukang beca mah nya di bale Pak atuh sewa teu meunang main gapleh eleh tukang beca pan datang ka imah disarekan ku pamajikan atuh blon tukang beca mah tuh salah ngabohong bebejana deuk narik didorong gede bohong tuh budak dorong ulah narik tah itu kang beca cara di ronggangnya nah sarena teh di bale jana sarena dana pentangkal buah mangkaning keur kembangan loba sirim tapi kan biasa bae sirim datang ka dieu malaikat sirim datang ka dieu sirim datang ka dieu tuh malaikat terus datang ka zohor dihudangkeun malaikat udang zohor zohornya neangan tempat putih rebe cak malaikat ku aing dihudangkeun ke tita zohor bolon sia malaikat seserian we jeung serikeun tolol ku aing dihudangkeun nang ngahudangkeun malaikat eta udang toel ku malaikat udang zohor tuh kadengeun suara azan bener hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah aki-aki mazum hayya 'alal falah cek tukang beca teu ngeunaheun teu budak azan dah SD urang malaikat apa tuh aduh lamun malaikat apa tuh lenyai segala macem dararatang barang sana kumaha eta teh ngahudangkeun ka urang udang beuting diudangkeun kan malaikat udang jang sok udang bae urang nah hayang udang mah udang bae malaikat kan ngahudangkeun ulah asa aing hudang sorangan cibana hudang sorangan modar sia ke modar sorangan bisa nang Allah abdi hudang Gusti dihudangkeun ku Gusti abdi titah tahajud aya parentah Gusti Allahu akbar abdi lelah gerido sebab hirup abdi teh lillahi rabbil alamin aya di parentah Gusti andai kata paeh keur tahajud abdi ridho daripada abdi paeh keur main remi mendingan aya di parentah Gusti ridokeun tunduh abdi ridho dibere tunduh ku Gusti lantaran ieu abdi keur aya di jero parentah Gusti tak kuari urang diuk di dieu ye haju panas abdi ridho Gusti panas ye lantaran keur aya di parentah Gusti ngan laparna teu ridho ye lantaran kikiritikan ye Gusti tah aya keneh bae panas nama ridho da di jalanan lapar nama teu ridho ridokeun paeh ge kajeun Gusti abdi mah keur ngaji ieu kajeun abdi mah paeh ge prek paeh beneran sia saye lantar deuk maksudna deuk mokuskeun lillah ye inna sholati wa nusuki wa mah ya lillah hirup abdi teh nu Gusti deuk dikagustikeun ketika Gusti nitah ka abdi salat hirup abdi teh nu Gusti salat diparentah ku Gusti abdi ridho hirup abdi deuk dipake salat ka Gusti capek ridho abdi mah capek na kajeun kumaha ge tah sebab nu Gusti paeh keur salat ridho abdi mah sebab nu Gusti ieu dipake ka Gusti bangga perang abdi siap jasa masyaallah datang ka kos kitu tah lamun geus ridho ka Gusti wa mamati paeh abdi ridho siap mun paeh kuari ridho ditana mah ridho aju kuari mun paeh teu kumaha ngomongna nyaingnya ai teu ridho beusi dicarekan ku Allah ai ridho aing beusi dicabut beneran jadi sia can ridho atuh henteu nyebut can ridho mah ngan aing izin bae nyebut can ridho teh geus sibat atuh cepet bae sia ku bahas ngajawabna maksud sia mun paeh kuari ridho
kehilanya ye angel emang katanya sia geus sakieu bae ai paeh sia nu sak nu Allah sia mun dipaehan ku ridho engke heula ye jadi mah budak eta teh encan ridho ka Gusti Allah mun geus ridho mah hampang mantak paeh teh anu angel teu ridho nu mantak angel kunaon itu aya kabeng berat nu mantak kabeng berat kunaon cinta dunia teh berat karena paeh cinta ka mobil cinta ka motor cinta ka sawah cinta ka pamajikan cinta ka kabogoh cinta dan sekitarna perusahaan eta paehna hese sebab eta lalu ngabang-baluhan ka urang jeung nyeri si eta teh nyeri nu mantak maningan paehkeun heula memeh urang paeh mutu koblanta mutu cak Kangjeng Nabi paehan memeh maneh paehnyaan paehan naonna nafsu na paehan sok gerage ulah cinta dunia zuhud ngaranna mobil aya mah aya bae seakan-akan ngandatang ka leungeun dong ulah didatangkeun ka hate ketika urang butuh pake ketika keluarga butuh pake ketika tetangga jeung babaturan butuh pake sapira dunia eta lah ngandatang ka leungeun dong ulah datang ka hate sawah misalnya urang boga datangkeun ka leungeun bae urus emang pamereti Allah ngan ulah datangkeun ka hate komo teu boga sawah teu boga toko teu boga teu cinta kana dunia ketika datang malakal maut deuk naon pake kabeng berat tuh deuk naon pake kabeng berat cek malaikat ieu mah deuk dicabut bae jitu mah enggak berat teu ku toko di mana gablek teu oh nya mobil di mana teu gablek ieu mah eta nu dihareup saha tah batur tah cicing di dieu bae tah mah pan sok dipake nyana ngajak aya henteu oh jeus motor di mana oreng teu boga itu nu nyalande oh saya hayang mah cokot malaikat takos kitu ieu eta motor kempes cek malaikat jangan lawan tuh aing aduh berat tuh pamajikan los aya daek mah jikan hideung ieu tas belanja saja naon mantap bukan pamajikan mah kanu gelis-gelis besi berat ge paehna itu berat aduh neng cek malaikat berat ke pamajikan coba anu hideung mah nya pendek hideung pamajikan berat henteu kos kitu ieu di pasar di Ambalaya aduh cek malaikat ieu hampang jasa geus gegeran nu pake kaberat tokon teu boga sawah teu gablek mobil teu boga pamajikan ge hideung kos kitu geus gegerakeun cep aman coba cek malaikat ini kumpae ku ari teh aduh malaikat teh toko mana nya aduh toko kakarak anggeus cenah eta mangganing kamari tas ngecot digendut-gendut ku malaikat teh mobil geus aya hiji itu keur ieu deui hiji deui inden Fortuner aja dek diridokeun bantu ke lah malaikat tuh can neuleuh warnana eta kos kumaha meureun berat dek paeh teh ya Allah ye nu mantak ayalah perjalanan thariqah ngaranna memeh paeh lantaran paeh pepegatan jeung dunia pegatkeun heula memeh paeh bahasa Kangjeng Nabi mutu qoblaan tamu paeh heula maneh memeh maneh paeh ke nafsuna heula abeh ketika urang maot geus eueuh kabeng berat paehan ti kuari keur hirup usahakeun urang ieu mah geus kolot nambah usaha deui kiai oplo tambah kos itu mah ki haji oplo kiai onam setengah oplo lah kitu kan iya urang teh akan geus kolot mah geus mulai dipreteli geus mulai kuari dicoplok-coplokeun geus mulai ka ditu kaliang lahad deuleuhan teh supaya paeh teh aman ulah aya kabeng berat di jero hate preteli urang rek perpisahan jeung dunia perpisahan terakhir nu bakal moal noel deui mobil moal ditoel deui sawah moal ditincak deui imah moal dinikmati deui kumaha urang bakal didadahan ku kabehan bakal selilana terus datang ka kiamat perpisahan total terakhir mun berat keneh cilaka mantap kuari keur hirup dipreteli ku urang kacinta urang terhadap dunia ieu thariqah
mulai dunia mah dunia bae satung-tung urang di dunia pasti bae urang hirup aya di dunia jeung makhluk pisahkeun hate urang teu pati resep ulah diresepan teuing lalaunan moal bisa sakaligus total moal bisa engke sinar ilahi nu nyorot ka jero hate lalaunan mantak kukula sok sering dibeja-bejakeun mun urang endek meuli baju kabeuli nu 1 juta turunkeun nu 500 bae ulah terlalu cinta maksudna kabeuli nu 1 juta ge moal nu 500 bae geus ieu kabeuli nu 500.000 teh kabeuli aya nu 250 meuli nu 250 bae turun tah ka cinta urang teh ulah terlalu ka ditu neuleuna ka handap bae urang bisa meuli nu 250.000 tapi aya nu 100.000 bae perlu meuli boeh bae kongkoyangkeun ka dieu geus urang ka masjid make boeh bae Allah euy paji kunaon aing geus asa paeh bae hirup ieu geus moal dijahit-jahit deui aing malah geus make boeh bae geus diajak dagang mal aing asa geus aya di bibir kuburan aing mah hirup ieu mal ngariung geus terus geus aing geus inget poe kececekelan itu aya rangda di airang daonan oh masalah si anak mah sabaraha eta masa kadanyakeun anakna keneh blon loba tah ieu deuk carita wa mahyaya wa mamati maot teh nu Allah lain nu urang jabuktina aya jelema anu nginum racun endahan cager panyakitna jan paeh mah kos kitu encan waktuna mah tuh lamun kamari keur carita kejadian dijili kejadian naon kitu ngaranna gempa bumi kemudian aya jelema dijero 30-an kok aneh teu paeh sabulan dijero teu paeh 30-an sabulan teu paeh dijero jadi kumaha eta asal lapar jol aya Syekh Nazim datang ka dinya mimiti nama terus ngobrol ka belah dieuna datang deui Syekh Nazim nu kamari maot teh selama 1 bulan dijero nyana teu aya hayang dahar teu hayang nginum teu hayang biasa bae seger ketika taneuna dikerukan kalaluar sabulan dijero menang saha saya jaritakeun anak tuh ketika tsunami Aceh dah geus lupa yang mata manu biasa ieu mah jelema ahli Allah kan di jero teh endahan ngobrol jeung jelema neuleuhan lauk di jero ieu lauk anu teu karasa keur tsunami begitu rek beak cai kakaraknya oh ieu tsunami nang saha ulalala ora hese teh kos kitu teh dibalikeun perasaan ku Gusti Allah can waktuna paeh mah teu bae can waktuna paeh mah teu bae sanajan teu perang, teu tsunami, teu gempa di luhur kasur, make AC. Udangkeun ku pamajikanna modar bae. Nu mantak inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil Allah. Ulah sakokok teuing ka awak urang. Ulah dihokan teuing awak urang ketika aya perintah Allah laksanakeun. Ulah hook, udang penting asa aing mah gering isuk hook biasa berarti ka awak. Emang usaha si awak eta. Ayo, nu saha si awak? Nu Allah. Ayo hirup nu saha? Nu Allah. Pada tu teu daek laksanakeun perintah Allah. Kesal. Tak kesal na nafsu. Datang perintah perang. Ulah awak. Nu Allah. Awak aing nu Allah, hirup aing nu Allah, paeh nu Allah. Aing deuk laksanakeun perintah Allah. Kitu bae suleh hese. Berangkat minggu. Ka mana dia? Ngaji. Kita kuda. Allah. Kita kusaya tak ngaji, ku Allah, awak Allah, dititah jak ku Allah, ayo kita tuh, kurang bensin nanti duit itu aing, ka Allah, jak pemajikanna, sial tak pemajikan blon, ayo titah ku Allah maka Allah, kaditu los, kudu usaha ka Allah baik los, ka haji kaditu, ini beak sih anting beak dijualan, ka Allah kun, pemajikan blon nyungkun eta pemajikan. Ketika datang perintah Allah ulah hook jadi hook bae ge bae bae dokter Sony Tangerang ahli jantung Sony ahli jantung nyana tukangan nasehatan hati-hati jantung mah ini hati-hati yo tukangan nasehatan ya tidak boleh kaget tidak salah makan dan lain sebagainya
nyana tukang nasehatan pas kerjaan resep akan Gusti resep Sony Allah nu mantak ari geus puas mah urang berbakti ka Gusti Allah lah hirup aing teh nu Allah diperintah salat ku Allah perintah ngaji ku Allah deuh dikaallahkeun kajeud leuleus si aing mah rela asal diperintah ku Allah hirup aing teh nu Allah kuari titah perang rela aing mah titah perang ja nu titah perang Allah awak aing nu Allah ngagerakeun age ku Allah pae cenah di medan laga rela aing mah sebab dititah ku Allah aing engke bakal bebeja ka Allah Gusti abdi titah perang ku Gusti abdi perangna Gusti pae abdi di medan laga ku Gusti ayo deuk dikawadakeun banyak kana neraka ya tuh cek Allah tuh kumaha aing ulah kitu begitu abdi saking kurang kumaha deui Gusti teu protes urang di akhirat teu bisa di neraka kan teu bisa ieu atuh surga-surga nu aing neraka-neraka weuh sok jalir kitu kurang bisa protes ka Gusti bisa gitu Gusti jajak Gusti cenah ai rela ka Gusti bade di kasorgakeun emang si hayang ka sorga aya disebut hayang sia teu isin nyebutna ngan atuh ka neraka mah nya terserah Gusti pantes ka mana abdi di tengah lah di tengah-tengah teuing ning le ka sorgakeun bae sih sapira hiji atuh tuh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ketika datang malakal maut ih pae teh nu Gusti cek malakal maut ieu abdi teh dititah ku Gusti kita nyabut nyawa anjeun atuh lamun teh mah pae teh kudu dicabut janu Allah ieu ku rela-relana malaikat bisa pae teh dicabut kageun atuh rela jasa rek kumaha teh ka beber paeh nu Gusti hirup nu Gusti kuari dititah paeh ku Gusti atuh da Gusti bunga jasa malah mah abdi mah bunga sia bunga atuh jaku paeh mah kapan kapangi jeung Allah itu paeh mah teu kapangi jeung Allah rindu jasa ku jeung Allah eta kan ngeunaheun bos gitu mah coba nu berat ka dunia ieu abdi malakal maut teh naon nyabut nyawa nu bener ya atuh sok lalagaan nih pan pae ke urusan pae can anggeus anak can aranggeus pagawean can anggeus engke batas pilpres atuh waduh emang saya milih salah atau pengen milih salah milih aku mau nomor duit bengke geus pilpres mah negara geus presidenan ban kuari mah ieu ngagantung ya mah aya ih kepala kal maut nah urusan aja pilpres pae serahkan ke Allah gerak inna sholati sa'nyana sholat abdi wa nusuki ibadah haji abdi umroh haji wa mahyaya hirup abdi wa mamati maut abdi lillahi rabbil alamin nusasan wa Allah ka Allah ikhlas bertauhid berat la syarikalah kulillah-lillahna ka Allah teh ditambahan deui la syarikalah teu aya anu ngabarengan ka Gusti Allah hiji lillahi rabbil alamin la syarikalah eueuh anu ngarejengan ka Gusti Allah wa bidzalika umirtu ku ayana parentah di ka Allah keun salat ka Allah nusuk ka Allah hirup ka Allah paeh ka Allah umirtu diparentah kaula ditauhidkeun hiji ka Gusti Allah sarua jeung wa umirtu bidzalik abdi dititah ku Gusti teh ka Gusti hungkul salat abdi haji abdi hirup abdi paeh abdi wa ana awwalul muslimin cekang jeung Nabi kaula teh pangheulana anu nurut kabeh min hadzil ummah tiba heula ti zaman Kangjeng Nabi Adam pangheulana nurut adalah kaula jak Kangjeng Nabi panu pangheulana diciptakeun ku Gusti Allah
Cakangjeng Nabi kaulah diciptakeun ku Gusti Allah min nurilah tina cahaya Allah ku aya sakitu sanajan pangpandeurina diayakeunana horenganan diciptakeunana mati heula nu mantak dina Al-Qur'anna wa ana awwalul muslimin pangheula Kangjeng Nabi teh jentulna hungkul Kangjeng Nabi Adam ti heula padahal pangheula nama Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantak Kangjeng Nabi kuntu awwalal anbiya'i fil khalqi wa akhirahum fil ba'si kaula pangheulana para nabi nu diciptakeun para nabi mah mimitina Kangjeng Nabi Adam sumohon abdi pangheulana kuntu awwalal anbiya'i abdi ti heula fil khalqi diciptakeun ku Gusti Allah wa akhirahum fil ba'si pang panderina dikaluarkeunana diutusna mendak Kangjeng Nabi ngomong nahnul akhirunal awwalun yaumal qiyamah wa nahnu awwalum may yadkhulul jannah kaula nu pang akhirna diayakeun ka dunya nu pang heulana diproses ku Gusti Allah yaumal qiyamah nu pang heulana asup ka surga adalah kaula berikut umat kaula ialah wa ana awwalul limi. Tina ayat ieu Kangjeng Nabi diparentah ku Gusti Allah kita dibaca di awal salat sababaraha hadis Bukhari aya Muslim aya jeung berbagai-bagai hadis mantaku Kangjeng Nabi dibaca setelah takbiratul ihram usolli Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana berbagai riwayat macam-macam aya anu ti Allahu akbar kabira aya nu langsung ini wajah tu wajhiya jadi kita urusan para mujtahid nu ngaijtihad nyuplikna menang ti hadis mana ngan aslina Al-Qur'an nama ieu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin Imam Ghazali Imam Syafi'i mah menang nyokot ti riwayat saja ieu nu dicokot Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa datang ka selesai tapi Imam Malik mah lain langsung ti inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki Imam Hambali mah lain malah langsung ti dieuna bae Imam Hambali mah langsung ti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin terserah deuk make nu mamana ge nek make Imam Syafi'i aya riwayatna jelas Maliki aya Hanafi aya Hambali ge aya nu tilok salatna teu puguh riwayat mana tuh nah iyalah Masya Allah ayat ieu dibaca ku urang di salat nu mantak ketika urang maca ieu ye sok fokuskeun geura ka Gusti Allah begitu cek urang inni wajjahtu sa'nyana abdi menghadap abdi wajhiya ngaharepkeun awak abdi lillazi fataras samawati wal ard ka Allah nu ngadamel 7 lapis langit 7 lapis bumi inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal hanifan muslima lurus tur pasrah wa ma ana minal musyrikin inna sholati sa'nyana salat abdi dan nunita salat ge Gusti wa nusuki ibadah haji abdi umroh abdi janunitah nage Gusti wa mahyaya hirup abdi janu ngahirupkeun nage Gusti wa mamati jeung maot abdi janu ngamaotkeun ge Gusti lillahi rabbil alamin ieu milik Allah nu Allah adek di ka Allah keun abdi rela Gusti kajen kukumaha ge deuk di ka Gusti keun janu Gusti
la syarikalah teu aya anu ngarejengan ka Gusti mah wa bidzalika umirtu emang abdi diparentah teh kudu ka Gusti bae wa ana minal muslimin ai di dieu mah wa ana awalul muslimin jadi urang tah mulai tina takbiratul ihram haju doa iftitah ge geus papasrahan ka Gusti Allah ngeunaheun kan moal aya ke nyalimpang moal malai nyalimpang sholli Allahu akbar kabir motor di mana ditunjang dan teu budak aduh remna blong itu beres tuh budak apa ganti bae tuh motor sih cak Gusti Allah sih salat sih apa kerja di showroom salat sih kos gitu pada di siap maca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin isin ta urang geus ikrar make sungut kunaon ate ngolemar isin ka isin mantap fokuskeun ti mimiti dirinya abeh mantep ih moal kebel urang hirup lamun urang geus dibere ngeunaheun salat geus eta mah sorga we ngeunaheun jasa asal geus dibere mimiti dibere hayang bae pantah hayang bae ka salat teh hayang sarajan keur di jalan ge geus dohor tancan nya ye hayang tah geus dohor tancan nya geus engke bae atuh aduh cak babatur teh eta dinanyakeun teu kararagok lah kalotor di baju lah engke bae ditihir hijikeun ditihir emang sate ditihir Masya Allah mimiti hayang geus hayang dibere terbiasa kadituna talamun strek we dibere ngeunah geus mantep jasa ngan eta mah ngeunaheun mah tah rahasia Allah pamere Allah khusu ngaranna hese eta mah teu bisa diaya-ayakeun teu bisa dihusu-husu teu bisa eta mah pamere Allah bae kadang-kadang urang keur biasa-biasa net sunsuk aduh ngeunaheun amat tah salat aya kurang dirapih-rapih salat pakai baju bagus sorban bagus segala nombok sajadahna ge bagus anyar kabeh sajadah anyar baju anyar samping anyar kabeh serba anyar bagus lah kopiah anyar kabeh Allahu akbar abeh ngeunaheun ban maksud urang salat yang deuleu teh atur nu kos aing asa ngan aing doang sa masjid mah ieu nu kos kieu tolong dia khusus kos gitu eta hese aya nu biasa-biasa bae anu mantap ge amanat tah aya amanat ti guru urang lamun pernah salat ngeunaheun make baju nu mana samping nu mana eta sing ada tah aya rahasiaan tah baju eta tah berarti tah eta meulina rada bener tah urang kungsi rada ngeunaheun sanajan rupana jeung eta teu bagus tah eta teh rahasiakeun tah mata geus aya simpen kajen teh nu bagus bikeunan ka batur teu husu aing make ieu aing teu husu make ieu blon ieu baju ieu mun pamere camat teu beres ieu oh ieu tah eta rahasiakeun baju eta engke jang salat penting beda ge kira engke aya karasa tah ieu guru toriko mah kos kitu cirian baju setiap baju ka baju ieu mah keur carit padahal mah urusan hate tapi nempel tah jeung baju urang kungsi ngeunaheun make baju nu eta set geus dirahasiakeun ieu mah ulah dikamamanakeun geus berarti salat penting pake ngeunaheun tah eta lain deui ka hate itulah Qul a'udzu billahi rabbil wallahu a'lam